Nah, di kampung mah naon deui kikieuan ge bisnis motor loba banar aya mah lieur ning kieu we dileuweung heula aya mah tuh cabe deula keneh panen teh sakarecep bawang deula keneh lieur kopi eueuhan di suga jang udud-udud acan kopi-kopi acan sayang kopi teh suga udud-udud acan namanya jualan ya kela kopi anjir kieu keneh kopi keneh hejo harungsing aing naon wis jualan ke namanya dikit saya asla aya cau aing inget jualan eta teh urang tempo heula cauna urang tempo heula cauna ya sugane aya jualan keur jeung kopi jeung udud tapi aya lumayan nih jualan mah keur kopi jeung udud aduh cau lah lumayan bae lah ngora oge sugane jadi duit urang jual urang telepon heula banarna telepon heula ya banar cauna sinyal ge keur butuh keur udud terarudat di teh kalau jangkauan tah ning nyamung. Assalamualaikum. Mana bos? Ya jualan cau aduh aya merenan 3 turuy 4 turuy mah ya lumayan cau cau alus dijual gua jeung udud sok ayeuna di tungguan ya numpang di kebon ya teu kuat teh ngopi kopi aya tunggu ku aing urang bersihan heula ayeuna mah anakna ya lumayan urang bersihan heula we ayeuna mah ya bari nungguan udah meulina cela ya teh itu aya 4 turuy kitu teh opat lamun 25an oge ku 100.000-an beak ieu mah ku kopi ge aing mah ieu mah daripada banar koplok eta urang tipu ku aing mah daripada aing kudu ngurus anakna ripuh aing jual jeung anakna eta mah 100.000 200.000 ge anakna ye gocapan ge lumayan aing daripada meuli susu mah riweuh sabab ieu lamun seg inungna eueuh dijual ieu anakna rek kumaha nenangan inung terarudat ke jalan aja aing mulai tahu ketinggalan duit bisa loba coba ini jalan aja gitu jalan duit maksud itu iya gitu aing udah kajual cau teh kebon lega kebon mah orang tinggal di paling cauna